sifat anu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kadiran muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Wujud hartosna aya, idam tifayun, bako kekal, mukhalafatul lil hawadisi benten sareng anu alanyar sareng makhlukna, qiyamuh binafsihi jumeneng ku anjeunna, wahdaniyat Gusti Allah anu ngagadean sifat hiji, qudrat anu maha nangtoskeun naktirkeun, iradat anu parantos di iradatkeun, ilmu anu Gusti Allah anu langkung uninga, hayat Gusti Allah anu hirup maha hirup, sama Gusti Allah anu maha ngadangu, basar Gusti Allah anu maha ningali, kalam Gusti Allah anu ngadawuh, qadiran anu maha kawasa, muridan anu ngresahkeun, aliman anu maha uninga, hayan anu maha hirup, basiran anu ningali, takaliman anu maha ngadawuh. Mudah-mudahan urang janten dan Gusti Allah jalmi-jalmi anu eling ka anjeunna, iman ka anjeunna, takwa ka mantenna. Keluarga sakitu mangga urang sami-sami hafalkeun itu aqidatul iman, sifat Allah anu wajib 20, nu mustahil 20, sifat anu wajib diwaroso 20, anu mustahil diwaroso 20, anu jaiz diwaroso hiji, anu jaiz di Gusti Allah hiji, nyaeta tarkul kuli mungkin ka filihi. Mudah-mudahan sakitu ausan simpuring tenang tos seueur kakirangan sareng kahilafan. Ada tauku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.